Ya, Neng. Heeh. Oke, ente tadi Yasin berbalik. Cilu balen aing, Kang. Balen. Heeh. Aing menang 7 balen. Buset. Boga kahayang berarti, Kang. Namanya boga kahayangan kok aing. Udah, siapa euy? Heeh. Aing sorenya ikut beaki euy. Buset. Nyalilala tuh nya tuh Yasinan. Emang ayeuna aya acara naon sih? Aya momen naon sih poe ayeuna? Jadi momenna urang teh tadi teh ulang tahun bupati urang. Bupati urang. Heeh. Teh Sarika. Bener. Masya Allah. Paingan ente menilalat kitu ngadoana lila. Jadi urang ngadoakeun supaya teteh teh panjang umur, Amin. sing sehat, Amin. sing bahagia, Amin. sing jadi pamimpin anu amanah. Subhanallah. Aya ente kudu ngadoakeun aya bupati urang ulang tahun teh. Nya aing ge pasti ngadoakeun lamun nyaho ayeuna ulang tahun mah. Sabab mal mungkin ye jalan aralus. Rumah sakit jeg di dieu jeg di ditu Aya saha coba eta? aya kecepet segala. Nya bupati urang atuh. Aing matak make sorban kieu ge. Palingan sih make sorban sih jago jawara. Galak. Heeh. Sabab momentumna ulang tahun bupati urang. Heeh. Berarti urang teh kudu sing rada soleh. Ulah pasea urang ayeuna mah. Ulah pas saya. Oh, Karena barudak bejaan si Jepri Siong ulah sina maralak. poe ayeuna Poe ayeuna. kudu pere. Ngahargaan. Wah bener ya. Lamun aya manehna cuang tegor. Heeh. Nepi ka ayeuna poe ayeuna manehna malah keneh we cuang tegeran kuduan. Betulan. Nya heueuh. Kamarana nya barudaknya. Set jalan salah pikir yong. Oh, senarieun yuk. Kemana? Ya lama wayah kieu. Ya berhasil aja enak. Ayo jam 12 mah sepenting sih mana ge. Ya yong, aik nanya ka sia ya. Nanya naon? Si orang Karawang lain. Ya orang Karawang atuh Jep, aku orang Bandung. Orang Karawang asli lain. Asli aing orang Karawang. Bener. Bener saya terpercaya. KTP aing tempo. Geus tong kudu nemukeun KTP aing percaya si orang Karawang. Tapi aik nanya ka sia ya. Sia nyote ulang tahun Bupati Karawang. Tah aing teh apa Jep? Tuh, sia ngomong orang asli orang Karawang wae. Oh. Tidak mah aing yang merhatikeun. Kudu nyaho yong. Oh, itu kudu nyaho. Nya heueuh. Tanggal baraha coba aing nanya. Aing teh apa tanggal lama? Aja aing urang nanyakeun bareng. Ayo. Nanya sih. Teu nyaho ya kali kamarana. Eta jelema penting-penting naik. Naon ya? Heeh. Wih, Naon sih, Jep? Ganggu wae batur arek gawe oge. Ampun lah. Naon sih? Naon sih, Jep? nah, tanyakeun ka Pak Ibnu. Naon ya? Pak Ibnu rek nanya. Heeh. Pak Ibnu nyaho teu ulang tahun bupati. Ayo ulang tahun teh nyaho. Cuman programna mah nyaho, kudu caang ya kampung teh. Gitu ulah nu pararem, Ulah gangguan. ulah gangguan, mata penting-pentingnya kudu tetrekelan we. Terus penting-penting naik. Ya kumaha tuh kewajiban pelek gitu. Karena mana kena orang masih komeng weh. Ayo nanyakeun. Kan besi aya namanya kadari itu orang ditinggalkeun. Oh, ayo. Nah itu geus kitu mah cocok lah, pan kita barengan. Buset. Siga Sorban. sorban. Tah, iya. Jepri, Kang. Kemana wae Jep? Ye, buku ngontrong aja. Ini sepi lembur. Eta mah geus sarumur. Mau naon gitu. Teh Yasinan aing. Nya heueuh atuh. Yasinan. Emang teu nyaho sia poe ieu? Poe naon? Senin. Tah ayeuna teh poena Tahun teh ulang Seli. tahun teh Selika. Oh, ayeuna teh. Ayeuna. Heuh. Tuh, yong, cai ulang tahun ayeuna. Sia tadi malak teu? Wah, ilmu malak gebugan sia. Henteu pre. Tah heuh ayeuna kudu wayahna ulah malak heula. Teh Seli ayeuna ulang tahun. Lamun kitu mah urang ka rumahna we ayeuna kumaha? Hayu. Cocok. Ayo. Ayo. Hah, urang ngucapkeun selamat. Iya. Ti tim Wali Channel. Nah, Ayo. tadi aya Pak Polisi di jalan. Di mana? Di jalan. Cong sampeurkeun we. Cong milu ka ditu. Kita panganterkeun ya. Kita panganterkeun. Ayo. Ayeuna teh Sekalian. Pak Polisi ge keur kula langgeun teh supaya aman karena ieu teh ulang tahun bupati. Gaya oke. Tadi teh nya kamari ge inget program pokona cara-cara lembur teh gitu. Oh, pokoknya mah diinstruksikeun kabeh. Sing kabeh cuman Polisi diinstruksikeun, PLN diinstruksikeun. Preman-preman ge sarua preman sipit teh kudu insaf heula. Poe ayeuna mah Ayeuna teh ya. ulah malak. Oh, bener. Ayo ah. Ayo tuh ayo. 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 Siap barengan. Bang, izin.
Yo, ayeuna teh pan ulang tahun Teh Selika, Bupati. Mun bisa panganterkeun gitu ku abang ka imahna. Ayo, Jadi tim Wali Channel teh hayang silaturahmi ka imah Teh Seli. ayo, Siap, Bang. sadayana. Ieu mah sadayana di dieu wae deh, itu Kang. Siap. Ya. Siap. Ayo, Bang. naik ya Bang ya, izin ya. Bang naik motor. Wah, itu. Tuh, tah. Ieu tah. Ih, kayak wajib aing heula atuh. Wah, kebenaran orang nyampe kan. Sampai ya. Bupati ieu mah nya. Ya tuh ngomong kalek nyaho tuh. Nyaho. Tapi ngomong-ngomong kayak bagi makin naon. Jalan Bang, sakedik Bang. Hitungwan. Tungguan. Bupati kedungguan urang enak siap pendahareun. Begitu. Wih, buset teuing. Acau teh cau. Cau aya. Cah yang naon deui? Oh, nyet itu. Sama segala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami dari tim Wali Channel Kabupaten Karawang mengucapkan wilujeng milad buat Teh Selika, Bupati Kabupaten Karawang. Semoga panjang umur, Berkah rezeki. Sehat selalu. Dan semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Karawang semakin maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.